Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wadia bala dongeng Kidagar Official di mana bae ayana wilujeng wengi wilujeng batepang dangudai sareng akinya di acara dongeng Sunda ti Kandaga Kidagar Official. Pamirsa sadayana wengi ieu alhamdulillah kitiasa madar deui carios anu katunda nyaeta hiji dongeng anu judulna Si Belong Nitis. Saparantosna 2-3 dinten akina kabancen pamirsanya ngayer wae ya duh miceun wae. Leuleuh cenah teu tiasa ngadongeng alhamdulillah yeuna tos tiasa madar dongeng deui nya. Berkat pidoa ti sadayana. Pemirsa ya dongeng teh lajengan tina carios Si Belong Jawara Naga Sakti atanapi oge terasanti Dewi Kanca Bodas Raden Wiguna Wijaya Saktinya. Urang keur ieu deui kana bagian anu kadua ya dongeng masih rekan aki didongengkeun oge ku aki mugi-mugi tiasa janten panglipur kalbu pangmubarah kana manah pangrepeh kana hate. Satecan aki madar dongeng mangga kangge nu nembean mancon nembean ngananggukeun ulah asa-asanya di subscribe wae di toel palebah tombol loncengna supados aya notifikasi upami aki neraskeun hanca dongeng. Hatur nuhun ka sadayana nu bantu subscribe, like, komen, oge nge-share dongeng-dongeng aki boh ka grup WA, Instagram, Telegram sareng sajabina deui. Hatur nuhun mugi sadayana aya dina ginanjar kawilujengan teu kirang sapapaosna. Para samakna sor bajigur sareng rarawana mangga kaparayun sadayana prung Tapi ka sisi kawah anu ngagolak ngelunkeun haseup bodas ka ambe bau walirang anu sanget. Eta kawah ayana teh di punclut Gunung Krakatau. Kanjab Miswat jeung Jalnabur teu loba carita deui. Maranehna langsung bating garajeng ngagejeburkeun maneh ka tengah kawah anu sakitu panasna. Sakicep ge satiluna geus teu katempo ditereuy ku cai kawah anu ngagolak. Tilu makhluk di bangsa jin eta nyatana teu teurak ku hawa panasna kawah. Maranehna terus ngagolosor ka handap bumi ngaliwatan liang kawah Gunung Krakatau. Sanggeusna ngalibatan ribuan tumbak terowongan kawah anu dieusi ku lahar panas. Terowongan teh nyabang jadi 2. Nu hijina terus labas ke arah handap sedangkeun nu hiji deui mah ngabelok ka belah kenca. Sawaktu anu tiluan geus deukeut ka arah cabang terowongan, lahar panas teh ngaradak ngabelok ka belah kenca sedangkeun anu tiluan mah labas terus tuturubun ka handap. Kayan terowongan anu diliwatan ku tilu jin teh aya dina kayan kosong jeung poek mongkleng. Heuleut sababaraha kedapan ditungtung terowongan katempo aya cahaya. Cahaya beuki deukeut beuki caang nu akhirna tilu urang jin teh tuturubun anjog ka hiji rohangan lega. Eta rohangan lumayan legana leuwih ti lapangan bola sakuriling bungking rohangan tina batu hideung anu sakapeung ngaluarkeun seuneu. Di pojok-pojok rohangan aya obor batu anu salilana ngaluarkeun seuneu anu ngabebela. Obor batu eta anu nyieun rohangan jadi caang mabrak. Ditungtung rohangan aya lawang batu badag anu luhurna aya kana 3 tumbakna dijagaan ku 2 urang gulang-gulang anu 2 nana mawa gada batu. Gulang-gulang eta awakna teuas herang kawas dijieun tina batu rupana kawas denawa. Panonna polotot nolol sihungna rangeteng beri beteungna bucit reuk badag. Kanjab Miswat jeung Jalnabur
gancang lempang ngadeukeutan ka panto badag ditungtung rohangan. Satiluna ngaranek di hareupeun pisan panto batu, pok atuh kanjab teu nyarita ka si gulang-gulang. Gulang-gulang buka lawang sagedeng. Kami tiluan rek ngahadap ka Kanjeng Rama. Gulang-gulang rengku hormat. Tuluy duanana nyurungkeun panto belah kenca katuh. Reket berat pisan katempona bray. Panto nu sakitu badag jeung kandalna teh ngageblag muka. Nu tiluan teh gancang alengkah asup melewatan panto anu geus muka. Si horeng disatukangeun panto batu badag teh aya hiji pamandangan anu matak pikasieun. Matak muringkak bulu punuk. Matak soak pikeun bangsa manusia mah anu seug cenah nempo kana eta kaayaan. Katempo di dinya aya lautan seuneu satungtung deuleu anu dipinuhan ku ribuan malah mah sigana jutaan teuing puluhan juta jalma. Jalma-jalma ti bangsa manusia oge ti bangsa jin anu keur disariksa ku makhluk-makhluk cerangkung badag bari jeung tarandukan. Aya anu keur dirante bari jungkir balikeun sirah dihanap suku di luhur. Tuluy dipecutan ku pecut seuneu anu sareukeut jeung panas. Aya anu sirahna digendiran bae ugada jeung gegendir cucukan anu sareukeut. Aya oge anu leungeun jeung sukuna diragajian, aya anu palangkakanan dirojok tapi katembus kana bahamna. Jeung rupa-rupa deui siksaan anu matak pikawatireun, pikaketireun. Kaayaan dirinya bener-bener kawas neraka anu remen disebutkeun dina kitab-kitab agama. Kaayaan anu sakitu mata ketirna teh teu pangaruh naon-naon pikeun anu tiluan mah. Satiluna kawas anu geus biasa we nempo pemandangan samodel kitu. Di tengah-tengah lautan seuneu eta aya hiji jambatan gantung anu manyang tapi ka peuntas lautan seuneu belah ditu. Di belah peuntas teu katempo aya nanaon kulantaran jarakna anu jauh pisan. Tilu makhluk ti bangsa jin teh silih pelaung sakedeung tuluy silih unggeukan. Kanjab anu pangheulana ngablesat lumpat lir kilat ngaliwatan jambatan gantung. Disusul ku miswat jeung jal nabur. Tilu jin eta ngagunakeun ilmu lumpatna bakat ku gancang na lumpat tepi ka jirimna teh kawas kalangkang hideung, kalangkang perak jeung kalangkang coklat. Saking gancangna lumpat anu tiluan sakedeung ge maranehna geus rek tepi ka belah peuntas. Mimitina kunu tiluan katampo hateup bangunan karaton tina batu hideung anu marong hurung kawas beusi meunang meuleum. Beuki deukeut, beuki jentre. Lamun ditungtung jambatan panjang teh geuningan aya hiji karaton badag anu sakabehna teh dijieun tina batu hideung anu marong hurung kawas meunang meuleum. Sakabeung batu-batu eta teh ngaluarkeun letah seuneu. Srog anu tiluan tepi ka hareupeun panto gerbang karaton anu dijaga ku opat urang gulang-gulang nu beungeutna kawas doma, tandukna baradag melengkung, opatan nanage nyarekelan tumbak.
Gustiana Milena warantos diantos kujungjunan sinun sesembaheun kami sadaya. Mangga langsung bae lumabat Gusti Anom sadaya. Cek salah seorang penggawa anu jaga bari langsung mukakeun panto gerbang karato. Prabu Megalodra, Prabu Catur Sagara serta Pangeran Patala langsung lumabat ke jero karaton diiringkeun ku dua urang penggawa. Sedangkan penggawa anu dua deui mah tetep bae ngajaga panto gerbang karaton. Di jero karaton teh teu kawas karaton-karaton anu ilaharna anu aya di alam manusia. Anu hurung herang arenah dihias ku parabotan tina emas jeung perak. Rohangan karaton eta mah ukur rohangan badag lega anu lalangitna luhur jujul sakabehna tina batu hideung anu marong hurung kawas meunang meuleuh. Dina hiji kursi batu badag anu dihias ku ribuan tangkorak sirah manusia anu warnana hideung tutung. Diuk hiji raksasa jangkung badag. Sirahna kawas dombangan bae tandukna melengkung ka luhur. Janggotna panjang panonna hurung ngempur mancarkeun sinar beureum. Sihuna ranggeteng sarareukeut kawas huntura gaji. Kulitna beureum burahay. Papakeanana jubah tina seuneu kitu oge mahkota anu dipakena sarua tina seuneu. Unggal-unggal tiap eta makhluk ambekan ngaluarkeun seuneu jeung haseup tina liang irungna. Dina palebatonggongna katempo jangjang badag anu nilep kawas jangjang kalong. Eta makhluk oge buntutna ngaringkel ka hareup tungtungna lancip kawas seseukeut tumak. Tilu raja jin ti beda-beda nagara teh langsung bae sumembah. Nyembah sumujud di hareupeun eta makhluk raksasa. Sembah pangabaktos kaujung panjenengan Kanjeng Sinuhun. Sesembahan kami sadaya Rama Prabu Dewata Cengkar. Cek Prabu Megalodra. Isim abdi oge ngahaturkeun sembah pangabaktos kaujung panjenengan Rama Prabu. Cek Prabu Catur Sagara. Sami isim abdi oge ngahaturkeun sembah pangabaktos Kanjeng Rama sesembaheun kami sadaya. Cek Pangeran Patala. Diterima pangabakti hidup tiluan ku kaula Kanjab Miswat sarta Jalnabu. Kaula bunga hidup tiluan gegancangan adunan pangangkir kaula. Cek eta makhluk anu ku Kanjab disebut Prabu Dewata Cengkar sorana handarwan. Saleresna aya pikersaeun naon dugi ka Kanjeng Rama teh ngangkir kami ngahadap dina waktu sayeuna. Tanya Kanjab minangka nu paling kolot tinu tiluan nyaritana bari cengkat. Tuluy sila manirekep di hareupeun Prabu Dewata Cengkar. Diturutan ku dua urang adina. Duana nage sila rekep digigireun Kanjab. Pemirsa sadayana satecan kinraskeun haja dongeng sakedap ngabagal waktosna. Ya dongeng teh dialpukan ku afiliasi di Shopee pemirsa, mangga sakur kanca wargi Kidagar officialnya anu mikaresep kana dongeng anu resep atanapi tos biasa gulah galeuh di Shopee, mangga gulah galeuhna ngalangkungan dongeng aki bae pemirsa. Eta ngabantosnya kana kamajengan ieu channel.
Carana kumaha saurna ki, kantun klik we salah sawios produk anu aya di dongeng Aki, boh iketna, boh buku novel Sundana mangga salah sawiosna klik bae heula eta mah panto pamukanya tanapi link kangge lebet ka Shopee. Sabarantosna diklik teras lebet ka Shopee mah pamiarsa bebas bade gulah galeuh naon bae oge mangga wae bade ngagaleuh panci, topi atanapi raksukan jaket naon bae nya sakahoyong sapriyogina pamiarsa. Ku balanjana di dongeng Aki ngalangkungan dongeng Aki pamiarsa di Shopee. Sami sadang ngabantos kana kamajangan ieu channel, hatur nuhun kana pangrojongna, oge hatur nuhun kana parantos balanja ngalangkungan dongeng Aki. Mugi rizkina lancar, segala rupi urusan oge lancar sareng berkah. Amin. Urang keur dongengna. Amat ceker pusing ieu teh kanjab. Kadenge Prabu Dewata Cengkar nyarita deui. Rama pusing ngemutan naon Rama? Katinggalna pangeussi kawah panyiksaan anu dieusi ku bangsa manusia sareng bangsa jin teh seueur bae geuning pangeusina. Memang bener. Loba pangeusina mah ti baheula ge. Hiji-hijina hiburan kaula anu kur ngadedengekeun jumeritna jalma-jalma nu ingkar jeung bengkok sinembah. Oge jin-jin wangkelang, jin-jin tawanan di dieu sawaktu keur disiksa. Teras naon anu janten kapusing Kanjeng Rama? Apana Rama teh raja sagala sakti, raja sagala jahat, raja sagala sasab, raja sagala licik. Asa nambayan putra mah ngadangu Rama ngaraos pusing. Nah naon anu janten emutan Kanjeng Rama dina danget ayeuna teh? Tanya miswat bari neuteub ka bapana. Raja opat lautan eta ngarasa heran sabab saumur-umur salila ribuan tahun kumelenang di alam kajinan kakara harita manehna ngadenge bapana ngarasa pusing. Kieu para putra kaula sakabe. Prabu Dewata Cengkar kadalisan deui bari rada cengkat tina diukna. Mangrebu-rebu tahun kaula ngalaksanakeun siasat sadakadang tuan anu geus digariskeun dia jalina. Yen kaula kudu mawa bangsa manusia, oge bangsa jin ka jalan sasab, ka jalan anu teu diridoan ku mantena, saloba-lobana teu kawates 1, 2, 110 atawa jutaan lobana tapi saloba-lobana. Nyai tapi kan dijadikan pibaturan orang jaga. Mang juta-juta bangsa manusia jeung bangsa jin anu geus hasil biluk sadang abdi ka urang. Teu kaeta. Tiap tahun nambahan terus. Alobaan terus tapi geus 10 tahun ieu bangsa jin oge bangsa manusia anu milu ka bangsa urang teh. Beuki ngurangan bae. Bala jumlahna mungkin nyeutikan dibandingkeun tahun-tahun samemehna tah eta anu nyieun pusing kana siraha mate. Nah tiasa kitu Rama, abalan bangsa manusia mah babari pisan disasabkeunana teh. Kantun dibibita we ku tahta harta atanapi wanita langsung teh ngalewor bae biasa mah. Cek jal nabur bari rada kerung meureun ngarasa heran. Sumuhun nama nadongkap nabi enggal kitu atanapi kiai hebat anu masihan wajangan ka bangsa manusia. Cek kanjab deui. Geus moal aya nabi anyar kanjab. Waya ge nabi palsu menang pagawean dulu-dulur hidup. Di zaman kiwari oge geus moal aya kiai atawa wajangan anu bener. Anu lembeng
Mela agama na sabab meh kabeh ge loloban ang udag kana dunya. Barane na mual daek mere wajangan ka umat lamun teu dibayar, teu dibere amplop atawa teu disumbang pasantrena. Jadi teu kudu ngahariwangkeun bangsa ulama. Janten naon sababna tu dugi ka bangsa manusia seueur anu sadar. Atanapi teu kersa ngiring ka jalan sasab Kanjeng Rama. Miswat anu tumanya. Lain manusia anu hese diajak, tapi teu dilantarankeun bangsa jin jeung bangsa gaib anu teu daek deui ngalaksanakeun parentah urang. Genderuwo teu daek deui dipentahan nomor togel. Kunti-kunti geus teu daek deui nyingsieunan menta sasajen. Para tuyul geus libur malingan duit. Bangsa buta geus sembung dipuja, bangsa jin geus sembung dipuhit. Bangsa siluman geus teu daek menta wadal. Tah kurubahna tabiat jeung kalakuan bangsa gaib ieu. Anu nyieun ama pusing 7 kuriling ieu teh kawas ngadahar kolecer loba. Be. Asa ku aneh ama. Nah bangsa gaib jadi wangkelang kitu. Nah maranehna bisa rubah kitu. Naon anu nyababkeunana eta teh ama? Nu nyarita teh Prabu Megalodra. Rubahna tabiat jeung kalakuan bangsa gaib. Dimimitian disaprak Prabu Nawakancana. Anu tadina boga gelar Jawara Naga Sakti alias Sibelong. Jadi raja di kerajaan Siluman Cai. Disabrak manehna di istrenan, nyandang gelar Prabu Nawakancana nya ti harita bangsa gaib teh mimiti eureun kana mangaruhan kana bangsa manusia pikeun ninggalkeun Gustira. Punten nama. Nah saurang raja siluman tiasa dugi ka mangaruhan kitu ka bangsa gaib sejena. Nah eta Prabu Nawakancana teh saurang raja anu dipikaserap kitu ku bangsa gaib. Atanapi anjeunna gaduh kasaktian anu aheng dipikasieun ku batur. Atuh manya deui Prabu Megalodra. Manehna memang saurang raja sakti kanjab. Lain ugo dipikaserap tapi oge dipikasieun ku bangsa gaib. Para jin, para ajri, para siluman, para sungkan, para dangyang sami serap ku pamorna eta raja. Tapi naon sasana kangge Rama ngancurkeun saurang raja siluman, baringan saukur hiji kerajaan nyaeta kerajaan Siluman Cai. Wios atuh sanggakeun bae ka abdi. Rama, wios abdi anu ngancurkeun eta nagara ku hujan badai anu rongkah. Teu sagampang eta kanjab. Kaula memang meunang ngancurkeun bangsa manusia jeung bangsa gaib tapi teu bisa secara langsung kusabab geus aya pasini janji ti ajalina jeung adu nyiptakeun kaula. Kaula menang ngarusak, menang nyasabkeun bangsa manusia jeung bangsa jin tapi teu bisa secara langsung. Barina ajen tiluan kudu hafal yen Prabu Nawakancana eta lain ukur ngawasa hiji kerajaan. Tapi aya kana salapana malah leuwih. Salian di kerajaan Cai anu dirajaan ku dirina secara langsung. Aya kerajaan-kerajaan sejen anu teu eleh gede jeung eleh agreng jeung legada. Di kawasan oge kumanehna di antarana kerajaan jin anu ayeuna teh dirajaan ku mamangna nyaeta Prabu Mabeluk. Saurang buta anakna denawa Prabu Dadung Dawu. Tuluy aya kerajaan taneuh anu dirajaan ku Prabu Gantar Langit nyaeta mamangna Prabu Mabeluk.
Salian ti eta Prabu Nawakancana oge boga opat pamajikan anu saurang nyaeta Nyi Masin dan Kamuning. Manehna jadi permaisuri di kerajaan Cai sedangkan tilu pamajikan anu sajena masing-masingna ngaratuan jeung ngalola tilu nagara anu beda. Dewi Samudra ngaratuan kerajaan dasar samudra. Tuluy Nyi Blarang ngaratuan di Guha Orai. Sedangkan seorang jin awewe anu ngaranna Rati alias Dewi Balatirmit ngaratuan di kerajaan jin Parakanpura. Can deui katambahan kekuatan kerajaan buta anu aya di Gunung Cakrabuana. Can deui aya dua kerajaan talukan milikna nya kerajaan Cai nyaeta kerajaan Giri Lodaya, kerajaan bangsa Maung, jeung kerajaan Gajah Sedra, kerajaan bangsa Gajah anu aya di Leuweung Sancang. Anu sakabehna ge tumut kana sagala parentahna si Prabu Nawakancana. Keur gunem catur kitu ngarada kaya hiji bayangan beureum ngolebat asup ka jero karaton, kolebat blesat jorelat jleug. Eta bayangan geus nangtung di tengah-tengah rohangan. Waduh kabeh ngarenja geuruas malik kanu anyar datang. Si horeng nu datang teh saurang awewe tengah tuwuh di samping jangkung make kabaya beureum. Leungeun kencana ngelek boboko sedangkan leungeun katuhuna nyekla nyiru anu disuhun dina luhur sirahna. Hehe, rareuwas si horeng mah nya rareuwas oge nya bangsa nu kieu. Masih reuwas ku bangsa Ibi. Ye, Kanjeng Prabu sadaya nya ye, daripada gunem catur tanpa bukur bari ngaler ngidul mending ge ye bari diopian tah. Manya ngobrol ka ditu ka dieu bari teu ngopi. Tah ye Ibi nyanak awug dah. Masih haneut ieu teh. Awug amis raos kareueut matak deudeuyeun pokona mah. Tah ye kukurawu oleh Surab Jagong sok raos geura ari ngobrolna bari disambil anu haneut-haneut manyaneut heula ceuk bang ceuk saha bangsa budak gaul ayeuna maning. Hehe. Para pemirsa. Gono rojolna Bisarwiti atuh kumahanya waktosna ka Bujang Syekh urang cekapkeun heula we atunya dugi ka dieu urang tepang dangu deui engke di bagian anu salajengna. Lalakon si Belong Nitis dina bagian kadua cag urang teundeun di handeuleum sieum gesan sampeureun urang tuna di hanjuang siang gesan alaeun. Urang sampeur deui pamirsa engke di bagian anu salajengna hatur nuhun ka sadayana nu parantos satia mancos satia ngadongkeun ngarojong nya kana padaran-padaran dongeng agi hatur nuhun pisan. Mugi sadayana aya dina kawilujengan teu kirang sapapaosna nya. Sehat lahir seneng batina jembar manah gampil rizkina lancar segala rupi urusanana oge tebih tina balaina amin ya robbal alamin. Pamirsa sadayana panginten sakitu heula anu kapihatur. Amit mungkur heula nya salam ka sadayana anu parantos manco oge anu nuju manco. Ka sadayana kaum dangu. Akin amit mungkur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cagah hancur.